Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya. Urang neraskeun jajar carita dongeng Sunda anu katuna dina dinten kamari bantun judul Si Celug Hayam Gaib. Atuh urang Bandungan wae kumaha terasa jajar ieu carita. Wilujeng ngadangukeun prungah. Nyamuhun sieun keun we lah. Aki capara kanca mah moal kalebet. Nyamangga we abah sareng jangjana mah kalalebet. Keun je jisim abdi mah disaung wae sieun. Ayah sumuhun keun we lah kuring maturan Ki Samin mah. Ih, kuring moal milu. Nya moal milu asup. Sarua mangka sim oge manehna terek maturan we cenah Ki Samin. Syukur ai kitu mah. Keun we ka susubuh mah diantarkeun ku abah ngarah tetunduhnya. Atuh kami mah ye ka jero heula ye. Ceh bagaok manehna mah ngoloyong asup ka jero imah. Rek kembejaan kanu di jero imah ngarah regreg tina naon rupa anu geus kajadian tadi. Ayeuna mitra kaum dang urang caturkeun di kebon sampeu anu rada anggang timah. Bareng jeung kejadian tadi dipipir si Tarman teh keur nungguan si Jelug. Rawaseuna keur sabab kejadian dipipir teh nya dipikireun imah bogana nyiuti. Kapireungeuh aya sora sabebuhan jalma nu keur nyangkalak si Jelug. Atuh sadar kana eta kayaan manehna terek kadeukeutan bae cenah maksudna mah arek mastikeun. Tapi sabot leumpang ke ketayepan ngadeuketan ti tukang ngeunana aya nu nyarita. Utayalian ti Mas Yudo. Rek ka mana Jang Tarman? Ya kuringna bade nanyaan ka si Hujangna ngeunaan hayamna nu tadi dikencarkeun. Tetela keur dikerepung ku balad ngabdi. Moal bawa anu sok mawakan baliha orok teh nyangeta ngayam kaguna manehanana to. Kuku we. Ngadenge kitu masih Tarman kaget. Manehna can kabisa nimbalan. Kur molohok we teu nyangka gerak kerikna teh aya anu nganyahoankeun. Aya anu merhatikeun. Nya atuh hayam kuring tapi teu nitah ka kitu atuh. Maksud mah dikencarkeun soe teh rek dititah neangan gaang jeung jangkrik atuh Mas. Henteu. Cek si Tarman bari terus gura-giru ngaleos. Ngejat ninggalkeun eta patembatan. Bade ka mana Jang? Manehna ulah waka inditan atuh. Ai. Teh tungguan ya tungguan. Cek Mas Yudo manehna terek ngudag si Tarman. Tapi si Tarman teh manehna teh geus kaburu ini. Kukurubutan we kanu poek nyingkahan Mas Yudo puguh we atuh. Keur Mas Yudo maki heraneun. Langsung wae manehna mah muru wae ka imah pikeun mastikeun. Barang tepi tetela atuh manehna langsung bae laporan ka Bagao. Tak jadi kitu abdina teh mendakan Jang Tarman anu ngencarkeun hayamna. Nu tadi dikepungan ku Abas para kanca. Jadi hayam bogana Jang Tarman eta teh nya. Puguh ke Mas. Teh hayam teh nu tadi keur dikarepung tetela erek maok eta ngahakan eta bali orok. Teh hayam teh aneh Mas. Lain saukur hayam biasa tapi hayam samanea. Nah beuti disebut hayam samanea. Lain hayam samanea kitu bah. Ngabdi mah teu acan ngarti. Sabab tadi teh bahasa di jaring. Bet aneh bisa menggatkeun jaring segala rupa. Malah ditumbak teh terak awakna wadah. Oke bisa ngiles teh pupuguh we. Atuh Mas Yudo ke manehna teh heraneun. Aduh ngalah. Jadi kitu nama ngetang ayam teh lain ayam biasa. Tapi nah hayam jujurigan. Tapi gejelas eta teh hayam bogana Jang Tarmanan bah. Bener. Syukur dikasaksian mah
teh hayam bogana si Tarman. Jadi urang teh boga kepastian kan kabana si Tarman Mas. Urang teh kudu minta keterangan. Si Tarman nama sewaktu ditanya teh langsung kaburan bae bah. Kawat anu sieun tah kitu. Kawasna bae manehna teh. Boga dosa. Tah hayamna meureun. Mau bali orok. Manehna sieun katohyan. Tah laras pisan kitu bah. Jadina kuduna urang kudu kumaha tuh? Keun we urang badami. Jangan anu sejen. Atuh ari geus beunang laporan ti Mas Yudo mah. Kiwari bagauk manehna meunang kacinekan. Hayam anu tadi teh bogana si Tarman. Katambah manehna meunang keterangan ti anak buahna bagauk anu caricing di jalaneun teh. Anu ngawaskeun sajalaneun anu muru ka imah. Nanyuti. Tetela manehna ge saruan nempo si Tarman ku kulunuan bari mamawa hayam. Atuh bagaok sapara kanca. Ari geus nyaho kitu mah eta hayamna teh bogana si Tarman. Manehna rek boga maksud pikeun nyusul ka imahna si Tarman bae cenah. Pikeun minta katerangan. Tah ayeuna mah urang geus beurang kacinekan yen hayam nu dianggap aneh teh tetela bogana si Tarman. Hayu we ayeuna urang pastikeun urang penta kateranganana. Nya laras pisan bah. Kan tenan urang teh kedah newak si Tarman be. Da jelas hayam nu siga dosana mah. Bener lah, kuring geus setuju. Urang sekalian cangkalak we lah. Eta si Tarman teh sebagus kabukti Tembal jang madun manehna ge mairan carita. Atuh ari geus kitu mah sararea teh bring bae ngajugjug imahna si Tarman. Nya hayu ayeuna mah urang ka itu. Urang ka imahna si Tarman. Ngan wae omat ulah ngalakukeun tindakan di luar parentah Abah. Ulah mawa karep sorangan ye. Soko memain hukum sorangan mah. Sabab nu boga dosana oge hayam, lain si Tarman. Ceuk bah gaok manehna ngawadian ka anak buahna. Atuh teh kacaturkeun di jalan. Salarea teh kiwari geus tepi ka imahna si Tarman buguh we nyipit mah reuaseuna. Harita nu geus sare tibra manehna teh ngareda kadatangan Sema. Anta yalian tibah gauk sapara kanca. Anu ngaduan nanyakeun si Tarman. Anu jadi salakina. Nah aya naon kitu bah? Lengkap oyah kiwari naroskeun salaki abdi. Tapugut acan aya uwih. Ari saurna mah bade angkat ngelatih si jelug hayamna teh. Ari diojaikeun sareng dipiwara ngalaan jangkrik sareng gaang. Ceuk eta nyipit. Oh, jadi benernya. Salakinya teh mamawa hayam. Laras bah. Pun lanjek teh kaluarna teh nyenak hayam. Nah aya naon kitu. Bet ieu mani seueur jalmi kieu. Nah aya kajanten naon? Ceuk nyipit manehna mani kerung-kerung we can ngarti. Nah aya naon cenah? Bet eta bagaok sabara kanca teh nanyakeun salakina. Kieu teh nyi. Abah teh perlu nanyakeun ka Jang Tarman. Sabab geus kasaksian ku juru taluntik nya anak buah Abah. Yen hayamna Jang Tarman geuning anu geus datang ka imah Nyi Uti teh aya. Anak Abah nu tas ngajuru. Malah kasaksian ku Abah sarea eta hayam teh rek mau kejengahakan bali orok. Taku kituna sabab kenyahoan eta hayam teh bogana Jang Tarman. Jadi Abah teh perlu nanyakeun sabab hayam eta oge
memang aneh teu ilahar sababarang rek ditewak teh malah geus dijaring teteh lah hayam teh weduk jeung bisa ngilas sagala rupa tah kitu bebejakeun we lamun si Darman teh aya di mah ulah arek disumput salindungkeun ulah arek dikilungan dan boga haya dosana ge hayamna lain jang Tarmana tah kitu gabag atuh nyipit teh hatena reuasin teu nyangka mun hayam bogana nu jadi salakina teh boga dosa sakomo dibejakeun hayamna teh cenah aneh kitu katan teh atuh da sakatarang abdi mah anya Kang Tarman teh wabartosna teh kitu eta hayam teh bade dilatih we cenah ngalaan gaang oge jangkrik wengi-wengi soteh sangkan awas panona abdi teu nyangka nah bet aya kejadian sapertos kitu atuh bade ngahakan bali orokna mohon Nyi Uti nya kitu Nyi sugan nah Nyai kungsi ningali keanehan ngeunaan eta hayam bogana salaki Nyai halusna mah terus terang we ulah disumput salindungkeun mun aya keanehan sok komo apa ti mana jeung kumaha eta hayam mimitina kisamin manehna milu naleka nyipit ngeunaan keanehan salami ieu abi teu kungsi ningali anu aneh atuh Ki tah hayam teh ilahar we saperti kumaha biasana nu sejen pamangeunaan ti mana mah oge asal usulna abi ge teu hayang apal tah kapanan Kang Tarman mah biasana geresep ngadu hayam geus loba hayam anu dipimili kumanehanana abi teu apal ti mana-mana nah ceuk eta nyipit ngajelaskeun nya Abah ge ngarti Gus ari Jang Tarman eueuh di imah mah can balik teu naon oge si Nyai teh nyaho ngeunaan atawa pernah nyaksian keanehan eta hayam Abah ke moal maksa Nyai mah teu boga salah ngan ke lamun salaki Nyai aya balik bejakeun we teu kudu ngadep ka balai desa Abah sapara kanca teh butuh kataranganana ngeunaan eta hayam nya mangga atuh Bah ge ku abi disaurkeun upami mun lanceuk parantos aya dongkap mohon uih ka bumi atuh ari geus kitu mah sararea teh kapaksa baralik ti we teu puguh si Tarman teh nyampak di imahna sedengkeun nu keur diteteanganna mah si Tarman manehna mah pas keur manehna nyikeun nyingkahan Mas Yudo teh manehna keur nyingkahan Mas Yudo sabab ngarasa sieun sabab teteh lah Mas Yudo teh geus nganyahoankeun gaweanana anu geus kencarkeun si Jelug manehna milih kabur ninggalkeun Mas Yudo atuh sawaktu manehna kabur ninggalkeun eta kebon manehna teh papanggih jeung si Jelug anu duka ting tibana jona nyaho-nyaho si Jelug teh nyampeurkeun ka si Tarman Jelug maneh geuning untung bae atuh maneh teh bisa kabur bisa lolos tina kepungan warga lembur atuh gancang iap ka dieu atuh Jelug ceuk eta si Tarman bari si Jelug teh langsung ditewak diasupkeun we ka wadahna saterusna mah si Tarman teh nangtukeun sikepna pikeun ninggalkeun lemburna arek kakaburan bae cenah sabtang tu mun masih kene cicing di lemburna mah bakal ditareangan oge bakal dipenta pertanggungjawabanana tak jelas bakawean eta si Jelug teh geus kanyahoan kurang lembur dumasarkan eta tinimbangan atuh si Tarman teh milih ninggalkeun lembur bae manehna leuwih milih si Jelug embung kalengitan si Jelug datang du cenah bakal dikarawat eta si Jelug teh sabab geus boga dosa manehna rela ninggalkeun anu jadi pamajikan bae
enya atuh leuwih hade aing teh kudu init kabur daripada kayak jadi masalah ya si Jalug teh atuh tang tuh bakal ditewak, bakal dikerawat, bakal dipenta ku warga lemur atuh. Sanajan aing kuring mah moal naon-naon tang tuh lagi bisa ngabela diri, moal kasalahkeun nyen rupa-rupa alasan tapi jelas ari si Jalug mah geus kabuktian dosana atuh. Jadi daripada kalengitan hayam lebih hade init bae kakaburan jeung si Tarman. Atuh geus kitu mah kebat we lumampah. Sanajan wanci peuting keneh maneh leumpang rurusuhan nuturkeun indung sukuna. Teu puguh anu dijugjug teuing ka mana tujuanana. Nu penting mah bisa nyingkahan warga lemur jeung ulah kanyahoan di mana-mana. Mitra kaum dangu si Tarman teh manehna teh terus we lempang ari maksud mah cenah nu ka mana we nu penting mah manehna teh bisa lolos teu kanyahoan atawa teu kaudag ku warga lembur nya manehna teh ngajauhan eta lembur mapai lembur akhirna mah kira-kira wanci isuk-isuk balebat di tebeh wetan geus katingali cahyana nyangan buana jagat ampar. Harita karasa ku si Tarman panonna teh geus capal sukuna geus paralaga tari balas lempang bae manehna teh geus tepi ka hiji tempat anu jauh ka itu ka ieu. Aduh ieu panon maneh cepel atuh suku meni parega tapi jika memang geus jauh di lembur kuring atuh enya geus moal ka susbel meureun lamun ditareangan teh ceuk si Tarman manehna boga kayakinan sabab jarak ti lemburna memang geus jauh pisan sebab pangrasan maneh teh geus aya di hiji tempat anu jauh ti lemburna. Aduh, aing teh kudu hees heula ieu mah. Sabab geus karasa teunuh pisan atuh. Jeung lapar deui Jalug. Wayahna euy kudu reureuh heula. Urang neangan tempat anu merenah pikeun sare atuh. Ceuk si Tarman manehna bari neangan tempat tapi kangaranan di tempat anu jauh ka itu ka ieu mah teh bingung kudu sare di mana da pira aku cenah kudu ngagoler dina luhureun jukut mah. Aduh ka mana atuh ieu teh tempat anu jauh ka itu ka ieu lamun kudu asup deui ka lemur kudu neangan lembur atuh tangtu geus teu kaduga aduh ceuk si Tarman mani ngaralak heula tapi asaku kebenaran barang ngalieu kalabah kidul breh katingali aya saung meureun eta saung teh bogana bapak tani anu biasa sok nya ngurus kebon kabeneran nu bogana teh eueuh datang leuwih hade tuh kabeneran atuh aya saungnya rek sare we di itu ayo Jalug langkah itu atuh geus kitu mah si Tarman teh ngoloyong we ngadeuketan eta saung sup bae atuh manehna teh ka jero saung geus kitu mah si Jalug teh kumanehanana teh dituna di gigireunana wayahna tungguan heula atuh dawet mah geus teu kuat ku tunuh erek geus heula atuh tah hayam teh kawas anu ngarti katingali huluna teh ungut-unggutan atuh koledag si Tarman mah manehna teh ngakoledag dina luhureun palupuh geus kitu mah keur wae serek kerek mani tibrana aker geus sare keun tunda lalampahan eta si Tarman anu keur kakaburan ayeuna mah urang caturekeun deui mitra kaum dangu di lemburna si Tarman teteh sakitu ditutungguan dan pikeun ka isuk si Tarman teh eueuh mulang atuh nyipit ke manehna teh ngarasa kaget
Nah kamana cenah salakina teh? Kamana atuh ari Kang Tarman teh? Bet eueuh balik. Anya kayak kitu mah caritaan bagauk sapara kanca teh. Setelah hayam bogana salaki aing teh geus boga dosa. Bet ku aya bae atuh Kang Tarman mah. Tiraku ku aing teh kudu diteangan gitu. Tapi kudu kamana neangan anak atuh ditatanyakeun Kang Tarman teh. Kan inggis we aing mah menjadi sekala kita salah kakaburan. Datang tu aing ge nyarti Kang Tarman lebih bela ka hayam daripada ka aing. Bukan salah kita kadang sok kejul. Tapi untung be aing tadi bakalan perhiasan emas anu sakitu lobana teh ya. Suksana jangan ditinggalkeun ku saneja salaki oge moal nya susah. Cek eta Ipit manehna teh jadi boga pamikiran saperti kitu. Moal boa cenah nu boa jadi salakina teh milih kakaburan bae. Teu inggis hayamna teh dicangkala ku warga lembur. Tang tuh eta hayam teh bakal dipenta, malahan bakal dihukum meureun. Bakal dipencit sabab geus ngabalukarekeun kejadian nu aneh. Bali orok sok dipalingan. Anya kitu jiga nama aing mah bakal balik bae ka Mitoha. Lamun nya Kang Tarman eueuh balik bae mah keun bae tangke jiwang sameureun manehna bakal datang deui nepungan ka aing. Ceuk eta Ipit manehna tang tukeun sikepna bae can lamun salakina teu eueuh balik bae. Arek balik we ka imah indungna. Datang tuh hiji mangsa mah si Tarman teh bakal aya balikna neangan diri lah. Atuh bagauk sapara kanca manehna teh sarua kaget sabab di teang di ka imahna Nyi Ipit ditatanyakeun teteh lah. Si Tarman teh eueuh mulang atuh nepikeun ka sababaraha poe ditutungguan. Si Tarman teh tetela bisa dipastikan mana teh kabur. Dah kisamin. Jadi tetela si Tarman teh kabur. Tetela manehna teh rumasa yen hayam teh geus boga dosa. Urang teh bisa nyangkala eta hayam. Ari kitu mah tang tuh dibawa kabur. Nya leres bah. Urang teh bisa nyangkala eta hayam. Tapi ku eueuhna si Tarman kabur ninggalkeun lembur. Tangtu bae keamanan lembur teh bakal aman leupas tina gangguan. Eta hayam anu sok ngaokan bali oro tah kitu. Ari kituna mah kula geregreg sabab ku eueuhna si Tarman di lembur tangtu moleh kejadian-kejadian anu kungsi karanapan kurang lembur. Kalengitan bali orok teh kan bae tang tu engke mah di lembur sejen tah anu bakal kacaritakeun kalengitan bali orok teh satungtung eta hayam teh can dicangkalak oke dipaehan ceuk bahagau. Manehna boga pamikiran tang tu bae cenah. Sok sanajan di lemburna aman tapi di lembur sejen matang tu bakal kabejakeun aya nu kalengitan bali orok. Sabab satungtung eta hayam bogana si Tarman hirup mah tang tu bakal kitu. Nya muhun kitu teh. Tapi keun we lah. Nu penting mah sanes di lembur urang atuh bah. Keun jalanan mungan lamun aya deui ngalantok ka lembur urang. Eta kurang teh kudu gancang newak si Tarman. Babakuna mah newak eta hayam kudu hukum urang paehan bae sabab geus kadatangkeun kaributan kakacauan tah kitu. Jeung deui ya kami mah yakin. Abah kitu ngarasa yakin yen eta hayam teh lain hayam biasa tapi jamahan siluman silemin ye. Nya laras. Isim abdi ge gaduh keyakinan seperti itu bah.
Kitu obrolan Bagauk jeung Aki Samin. Atuh kokolot eta lembur teh boga keyakinan yen si Jaluk teh lain hayam samanea tapi jelmaan siluman Silamin anu ngadon ngabungkelek di halaman usa. Ayeuna mah urang kocapkeun deui Juragan Soma. Marenehana geus tepi ka imahna. Kawan tu manehna mah boga maksud pikeun nepungan ka si Tarman cenah, pikeun tang adu tanding deui sabab kiwari mah eta Gan Soma teh geus boga si lempay. Hayam adu anu geus menang sian ku kekuatan gaib ku Bajalotang teh. Tapi barang ngutus anak buahna atau badegana ka imahna si Tarman kabejakeun yen si Tarman teh eueuh mah geus sababaraha poe ge indit teuing ka mana ngan teu we dibejakeun ngeunaan kajadian yen hayamna teh geus boga dosa rek maling bali orok di lemburna. Puguh we atuh Gan Soma teh hanjeru naker saumana teh bisa langsung balitungan ka si Jaluk anu geus mayahan si Boronto. Ai nya ka mana ari si Tarman teh bet eueuh di lemburna sagala atuh hanas kami teh gagancangan menangkeun ieu si lempay. Ari teu bisa manggihan si Tarman mah manggihan ta si Jaluk pikeun diadukeun jeung si lempay. Atuh kami teh mah bisa waka balitungan. Hanya leres oleh pisan ngan cik pamajikan mah geus sababaraha poe ge taya mulang ngan ditalek teh ditetelepek duka tingkah mana cenah. Moal kitu ngadon init-initan kana tempat anu jauh mah ngadon ngadu-ngadukeun hayamna. Nya duka teuing ai kitu nama bisa jadi manehna teh ngadon nyaba. Tangtu mana mah pasti ngadu hayam dan naon gawe atuh teu boga usaha. Tah atuh kumaha atuh ari geus kieu ban kapan urang teh geus boga jago ayeuna mah nyaeta si lempay. Kumaha mawa ka diadukeun meureun. Tang tuh mawa ka diadukeun ari si Jalukna eueuh mah. Jeung si Tarman. Jadikeun we ayeuna mah urang tungguan wae. Nya urang tungguan wae kan lamun sakirana ditungguan. Dila kumaha teh mun eueuh balik bae. Lamun eueuh bae mah urang adukeun we ye si lempay teh jeung hayam-hayam adu anu sejen keun bae hayang nyaho hayang ngukur kamampuanana. Engke oge lamun si lempay geus kasohor mah sugan we nepi kana ceulina eta si Tarman. Arawan daek ngadu deui jeung hayam dewe ceuk eta Gan Soma. Nangtukeun sikepna lamun nya cenah si Tarman teh balik ka lemburna moal buru-buru dia adukeun hayam jeung bogana. Nya si Jaluk jeung si lempay tangtu bae cenah manehna mah keun bae rek diadukeun we teh si lempay teh jeung hayam-hayam anu sejena. Hayang nyaho jeung hayang ngukur kemampuan eta si lempay sugan we geus kasohor mah hebat. Tangtu ka tepi kana ceulina si Tarman sugan we cenah aya datang dinyampeurkeun rek ngadukeun deui si Jaluk jeung eta si lempay. Euleuh mitra waktos saparantos teh nya kapan deui nya jageula urang tuna jajar carita si Jaluk hayam ayu duka ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.